Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar sadayana? Mugi-mugi anak-anak mis sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hayu urang diajar istilah patukangan. Alat-alat istilah patukangan atau istilah pertukangan nyaeta istilah atawa ngaran alat-alat anu biasa digunakeun pikeun ngabantu profesi tukang. Mari dinyanyikan dengan nada sifat wajib Allah atau wujud kidam bako. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Pacul hartina cangkul, koret cangkul kecil, ragaji hartina gergaji, bedog hartina golok, peso hartina pisau, kapak hartina kampak, arit hartina sabit, waluku hartina bajak. Nah, ayeuna istilah patukangan tadi dihafalkeun ya. Terus voice note-na dikirim ke Google Classroom atau Japri sareng catetanna. Kamis Rizanya. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.